lain bi nah bibi mah geuning antara galib jeung batur. Ibu-ibu mending sok ngabring ke pengajian bibi mah tara geuning. Puguh era Era kunaon? lah pokoknya nama era be. Yeuh, arek oge lamun era mah kulantaran tara ngaji. Justru teu ngaji nu kuduna era mah bi. Bari lagi jeung era kusaha tuh. Era ku Ustad Dudung. Emang kunaon Ustaz Dudung? Kan lamun di masjidnya anu tausiahna sok Ustad Dudung terus anu imaman deui. Bibi teh seumur hirup acan pernah jumaahannya era tuh. Anger ebe ai. Kieu cek aing ge. Tara ngilo ngaji mah. Please bi, pan anu jumaahan mah jaluk. Nya. Bibi mah pan bikang. Awewe mah henteu teu jumaahan bi. Ya, isuk mah pengajian we. Teu kudu era ku padulung. Aya wae bi aing ya ampun teuing. Oleh samping urut ya. Disponsori oleh Dives. Nok mah bieur ruas karuruh nakun. Ruas kunaon deh? Di teras. Heeh. Pan ti kotok. Heeh. Sugan nok teh lege. Heeh. Ku nok eta dibabuk satakar kebak. Oh. Atuh muncrat ngan untung teu kana baju. Ngan kana biwir hungkul. Untungnya kana bibir teh. Nya untung atuh lamun kana baju meureun kudu diseuseuh. Mana baju anyar, kana keur Agustusan. Nya bau atuh ari kana biwir mah ye tinggal di lamot we. Jorokna ampun teuing adi aing ieu. Please nok. Yah najan baju anyar ti device oge ieu nya diseuseuh we atuh nok da moal nyahoeun batur mah moal. Untung cenah anjir kana biwir dikotok di lamot adi aing mah. Ampun teuing. Aya wae ya. Cahya buta. Brad, ari didinya apa tuh Brad? Silsilah turunan Aceh Brad. Anger aing saroceng ya. Please ceng ya. Guys nya tah nu kieu nu disebut pertanyaan yang sangat goblok sekali. Menetkeun ka urang. Heueuh apa urang ceng? Ceng ya. Turunan Aceh mah nya guys nya. Militerna teh luhurna teh nya Raja Namrud, ka Firaun nya, terus ka Jenglot, tah terus we kana Batu Ali. Tah ieu nu terakhir ya turunanna RB. Anya rantai babi teh geuningan jimat tutut terak di kadek Aceh. Guys. Lain Brad, wah hina. Hina anjir. Naon atuh? Yo Brad, saya yang apal mah. Silsilah turunan nenek moyang Aceh teh sebenarnya mah Brad. Harta bandana teh Brad berlimpah Brad. Moal beak 7 turunan pokona Brad. Anjing aing geus ngarahu saroceng ieu. Ceng, pan sia teh balangsak sarua jeung aing sia teh. Mana? Kumaha 7 turunanna sia teh? Beunghar ti mana hordeng. Pan maneh ge balangsak. Kapan Aceh mah nu ka 18 na Brad, jadi geus buyut bau. Harianeun incu. Anjing. Cek aing ge nya. Alhamdulillahnya Brad, ayeuna batur nu keur pada usaha dagang. Keur haneuteun cenah Brad. Oh. Tukang baso tah si Maici oge tah tukang bajigur sarua cenah ayeuna mah haneuteun. Enya alhamdulillah ge rame kos. Syukur we nya. Ai usaha rame kieu mah perekonomian di daerah teh pan berputar dengan cepat. Kauntunganna ajang sarerea. Jika haneuteun sote pada deket kompor meureunnya Brad. Sok da mun tukang es mah pasti tiris. Please kos, maksudna kieu haneuteun teh rame laku jualana marema kos.
marema. Tapi nu karunya mah berat cek Kosim mah euy nu tukang teuing geus kudu jejengkean geranya teu meunang penghasilan nu mayar sok Anjing ngajauhan anjing sih ieu ampun teuing. Anu leuwih karunya mah sia tukang tatanya anjir mau modal sirah rempag. Ya guysnya, ingang wae ku aing gitu ya ampun teuing si Kosim. Darah tinggi aing lila-lila mah da anjing ngobrol jeung si Kosim mah. Tukang teuing mah lain tukang naon atuh si teh? Raja wayang tukang teuing mah Kosim. Parah anjing Kosim ieu. Aya wae. Katumiri pegat simpai. Salah aja katumiri pegat. Sapu nyere. lain berat sore-sore kieu Kosim mah dicararang geuleuh ieu begadag tambah kesel cuma ngalalalai wah Anjing. Kos lamun misalkan ayeuna lalai di ala jang naon kos. Da diingu gitu mantes atuh. lumayan berat lamun menang mah dijual anjir jangan anu penyakit asma cair Laku gitu. obat eta Oh, teh tapi ngalahan aku mah anjir. berat gampang pan aya lalai mah sare ti beurang mah Heeh. ngagarantungna tangkal Terus pasrahkeun ka Kosim nu kitu mah kumaha? ya carana berat pan teu kudu ditae kana tangkal tinggal urang dihandap keprok tepuk tangan Heeh. malurag tah Nah, bisa marura. pan ari lalai mah gegeran berat lamun urang tepuk tangan manehna teh nurutan kan pohon tak keur cecekelan urang anjir ka handap nya Anjing. Aing asa diwadulan ya man. Mumual anjing. Padahal sih mah. yang geus satu berat ganti cuang ngala ieu ningan engang anakna sok meunah nya disangu goreng ke peuting Ya omonganna sih kos. Please kos. Sia kamari ieu anjir ngajakan ngala orai. Ayeuna ngala engang. Tama kesel cenah. Eueuh anu tama kesel anjir henteu nu pipa nyakiteun kos. Kumaha eta berat. anjir ngala engang? pan ngarah adrenalin kita terpacu menantang anjir sarua we ningan jeung ari keur ieu hana aya tantanganana berat Heeh, kumaha. pasrahkeun ka Kosim gitu loh atuh anjir nu kitu mah gampang Heeh, kumaha. ya pan ai si engang teh sok buleudnya Heeh. aya liangna berat di dinya teh tah bagi tugas Kosim ti heula atuh nu maju Oh. kayak ku Kosim teh dicocokkan si liangna teh Heeh. dijamin aman giliran di dinya tugas terakhir kari metik tah sok Kari metik anjing. Aing nu ditapukna atuh sia teh. Isi Kosim. Gampang cenah. Terus lamun ku aing pas dipetik terus eta modal anjir cocokna kalau cocokna coplok rek kumaha? Ditapuk aing kos. Montong anjing geus mending kieu we hulang-hulang anjing ya bayawak lah. Aya wae si Kosim ya ampun. Kelakuan. Aya wae ieu anjir. Rametu. Aing mah euy balik deui teh rada hoream ka ieu mah teh kos euy. kunaon kitu berat Aing baur teu bisa nyemputkeun semu euy tadi papanggih jeung Neng Mary. Rana teh geuningan. Aing teh dibonceng da karunya leumpang atuh anjir. Bonceng ku urang. Aing eta aing balik teh sok. Majikan pang-pangna mah euy. Eta lah. aduh meureun kan teu apaleun ieu meureun berat pamajikan di dinya mah saha nu ngabejakeun Ya. Aing semua malah bisa disumputkeun, aing mah teu bisa hese. ngomong atuh ka Kosim minta solusi ya mulai era-era gampang nyumputkeun semu mah berat Gampang kumaha ieu maneh. atuh tinggal pesakan untuk tunda nepi ka imah teh kana kolong meja Banget. aman Banget aing dipesakan. Nying. Ya semu teh aing nyumputkeun semu teh roman. Nyumputkeun roman urang beungeut ka imah. Aing pasti katingali jelema anu siga boga dosa. Teu bisa aing nyumputkeun eta. sampai situ Kosim paham berat
Ya, diberi deh solusi kusim. Dijamin iya mah aman 100% dah. Ngelop we dengan berat dia kuya. Kan teka ciri tak ku pamajikan. So kira Anjing. Nya daing teh bolos anjing. Parah anjing si Kosim cai. Ampun teuing. Please kos. Eueuh nu balik anjir. Solusi teh mana? Nya solusi teh si ieu mah nu balik eueuh. Parah anjing si Kosim. Aya-aya wae ieu. Cau mangala.